Sing kuring ya aya di Padepokan Sanggar Padepokan Calung Plesetan Abah Didi alias si Oplet teh biasa dina raga ngarumat budaya Sunda. Sopah nih bah. Madang ke malah ditarita habis erek latihan dengung mah kasih tuh kasih abah tapi saya pisan kurang banyak budak ayeuna mah lamun kana lagu-lagu dengan budaya luar, budaya negara digeluti bari lumpat oge kencang bisa. Nah, ari budaya urang. Ese budak ayeuna mah teu bisa-bisa mah mawana. Mentak ieu mah montreng we dengan wido jeung resep. Dai istilahna maksa nu mung geuningan kudu gede modal. Hese di mana? Kudu gede modal. Jadi geus kokot kudu cari kieu ya ku banyak gua sareng mah kudu masak. Nya resep buat bisa. Ada. Soalnya mah ku resep we masalah bisa mah kudu buka guru, udah kudu diajar. Ku resep oge urang teh geus pirang-pirang bersuhu. Masih kan bisanya. Le ngarumat budaya Sunda nya ya. Iya dimulai dari urang teh. Ya istilahna yang menurut bari bisa teh jarang. Memang ayah gitu mah. Tapi di daerah di Majarah gitu kan istilahna budaya batur budaya dengan dari nama teu ngarencet mah teu umrah-umrahkan dekat susu gayun dengan gulayun mah ayun-ayunan hese entar banyak yang mau budaya barat anu orat kemana wae nama dijadikan budaya nya banyak. Wah ini nama atuh istilahna budaya budaya luar teh ngajaran ka pelosok desa we intina mah geus ngajalar gitu. Jadi ayeuna mah sok gerang ke mah gerak tahun 2020 atau 30 atau 25 pada 2026. Dan semua make samping jelema teh geus leungit samping teh. Karemong teh geus bakal leungit ganti ku serba lepas nanti bakal lama. Jadi celana panjang sana bah kana selalu bisa lapang mah anu mah lepasan lagi. Ngikat dengan bulucunan ieu hungkut jeroanna hungkuan. Batu lekong ngelek-gelek ka tepo. Udah sih beuih ieu. Aduh, nu disebut dajar eta mah. Jadi dada jeung bujang si baru halannya banyak. Geus pikasirin urang mah kalakar resep nembona we. Kumpul. Udah. Si ayeuna pada ku abang geus zaman deui mungkin aya zaman modern canggih. Pada ku abang sadiakeun nya pina goongna perlengkapan calung terus ada ieu mah resep tapi sok sanajan batur teu resepkeun atuh jangan ibu-ibu hate termasuk itu nah ngaran apa eta nah apa teh gending araya itu kan alam rutu pupunya banyak kalau barobo nya banyak tapi suling aya tuh malah latihan jadikeun bala-bala kayak daharna tapi kumaha banyak bangun banyak ya siap ieu mah meeting we ya harapunkeun we beri edukasi bahwa kangoresa teh bahasa lah dari bahasa balakonyang gogonyangan nya banyak urang mah nya mung campur kumaja hayu urang pabarengan urang ngalamat budaya sorangan nya banyak kuring hardang di papang sih hardang ge maksa atur nuhun atuh kasadana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun rampes